Mang. Waalaikumsalam. Najanan Mang di sawah. Nuju kieu we ngahulang tarik. Tong mikiran we mantan mah. Ngaco. Pangusirna Mang minuman juk. Minuman naon Mang? Minuman naon we nu aya di warung? Meserna di mana Mang? Warung Cikokom. Warungna tutup apa buka Mang? Ya Allah, buka. Berarti Cikomna aya atau Mang? Ngaran tau ke arah. Oh, mana aja. Ya Mang. Seger ya Maya. Mang, hayang atuh. Hayang Lin. Jawablah ya pertanyaan di Amang. Mun bener, engke dibere. Sebutkeun 10 buah anu tungtungna huruf K. Salak, kesemak, sirsak, jeruk, naon deui nya Mang? Karek opat atuh eta mah. Kieu ye. Salak buruk, kesemek buruk, jeruk buruk, sirsak buruk, jambu buruk, sawo buruk, cau buruk, gedang buruk, samangka buruk, nangka buruk. Eta karek 10. Mang, empi hayang atuh. Mun hayang, jawab dia pertanyaan ti Amang. Buah naon anu sok disebutkeun ke orang Amerika? Buah naon nya Mang? Lalu kue Mang. Buah hasa Inggris. Ang dibayakeun atuh Mang, jang pisesana. Jawab ye pertanyaan Amang terakhir. Mun bener, kesesana jeung pi. Buah naon anu teu bisa didahar? Sok jawab. Empinya buahan bangunan. Eta ning bener. Ye jang pi. Mang beak. Ongkos sisa.